tina talaga Al Kautsar. Dah kagok panu kanjak pendek ulah kitu. Eta eta. Jumawi sok sing seueur mau surah Al Kautsar. Tah. Ngan Muhammad pasolli hiji anjeun kudu salat nu dimaksa dina salat Idul Adha. Nomor kedua wanhar sareng kudu mencit kurban. Sanes mencit maneh kade? Mencit kurban. Numawi aya na teh kitu para wargi sadaya. Ngabeberah manah nabi parat jeung ka urang ku Allah dipaparin kaistimewaan talaga Al Kautsar khusus eta teh keur Muhammad jeung umatna. Numawi kedah alhamdulillah urang. Nu insyaallah painten urang sadayana bade ngalaksanakeun salat Idul Adha engke dinten Rebo wanhar sareng bade mencit kurban. Tah. Tos eta mah kitunya para wargi sadayana. Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam sarantos berjuang mati-matian ngajak jalma sina iman ka Allah ulah kufur jeung musyrik berhala-berhala meunang nyeun bapakna Ki Ajar dihancurkeun ku Nabi Ibrahim. Atuh salilana Nabi Ibrahim ti boro-boro ku jalma kafir. Malah teu eungeun ditewak ku Raja Numrud diduruk dina gunukan seuneu 40 poe 40 peuting. Ngan Allah nyaur ka seuneu ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Seuneu tiis sakeun Ibrahim. Disangka ku kafirin Ibrahim teh kos lenghek barang dikorehkeun teh malah kalah ngahod-hod diri teh. Teu kitu teras-terasan Ibrahim diakalan erek dibunuh. Tah. Lungseur we ayat kaunggul dina surah As-Saffat ayat nomor 488. Kieu unggulna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni zahibun ila rabbi. Kangjeng Nabi Ibrahim sasauran ini sanyana kaula zahibun eta rek init ila rabb rek dedeuheus ngadua nyuhunkeun pitunjuk ka Allah. Sayahdin manawi Allah maparin hidayah ka anjeunna. Nah eta teh para wargi sadayana hiji Kangjeng Nabi Ibrahim keur nyalametkeun supaya ulah ditandasa ku jalma kafir. Kadua rek nyalametkeun diri berangkat di negara Mesir menuju ka negara Syam. Rek mentembuk ka Baitul Muqaddas. Ini zahibun ila robbi sayahdin berangkat. Dugi ka ditu lajeng anjeunna persiapan bade deuheus ka Maha Suci mun basa kiwari mah pahinten istighosah itu bade muntang-manteng nyuhunkeun pertolongan ka Allah. Lajeng anjeunna deuheus Rabbi habli minas sholihin. Nun Gusti Pangeran Abdi hab mugi maparin Gusti li ka abdi minas solihina hoyong dipaparin kagungan putra anu soleh. Nah, daharita teh Nabi Ibrahim teu acan kagungan putra. Padahal rumah tanggana parantos lami nikah ka Siti Hajar. Namun satu acana para wargi sadayana moal aya pang bereh-berehanana Nabi Rasul manusia saalam dunya tikawit Nabi Adam parat dugi ka kelmah kajaba Nabi Ibrahim. Di antawisna Nabi Ibrahim parantos kurban 1000 domba. 1000 ari kurban anu nyaan mah eta teh 1000 teh 4 juta 5 juta ajengannya. Ai urang mah eka teh kurban teh sok nengan anu panggurah.
Banjangkeun 1000 kali 5 juta sabaraha gitu. Teu kitu teras anjeunna kurban deui ku 300 sapi. Sapi nu ayeuna tabungan mah sok nyanak nu 3.000 7 juta setengah cenah dupang cemeana. Ieu mah sapi anu 50 juta. Komo nu Prabowo manu di Ciamis, si Bagong 1,7 kilogram. Pangawetna 140 juta. Masya Allah. 300 kali sekian juta sabaraha. Teras kurban deui ku onta 100 onta. Sato anu pangmahalna di antawisna diang kurban teh onta mangga para wargi sadayana. Kali sekian atuh masyarakat sabudeureunnana geger sadayana ku bager-bagerna Ibrahim. Ibrahim ku berehan teh nya eta harta bana. Saur Ibrahim dalayeun nu kuring mangan katitipan ku Allah diwangsulkeun deui ka Allah. Tah cacak lamun kuring cek Nabi Ibrahim ku Allah dibere budak lalaki tuluy lungsur piwarangan Allah kudu dipencit ku kuring mah dipencit asal piwarangan Allah kitu eta asal usulna teu emut tah kana tah saparantos kitu ngadua ka Allah koyong ipaparin solihina solihin putra anu soleh. Ieu teh turutanin para bapak gimana urang ngadua ka Allah ulah sok lumuk-muluk ulah ngalas ka Allah mah Rabbi habli minas solihin soleh we ulah anu kasep ulah anu pinter ulah anu gagah ulah anu soleh da lamun soleh insyaallah pinter tah gitu ai urang mah hoyong turunan anu kasep anu gagah anu pinter diweuting Nabi Ibrahim Rabbi habli minas solihin da mending keneh kagungan putra anu soleh daripada anu bunghar bari koretnya. Da doa Nabi Rasul mah tep lewet beda jeung doa urang. Da aya doa urang mah sok salah kaprah pamenta seueur gawe teu aya kitu nah. Pabasarnahu bi gulamin halim atuh Kangjeng Nabi Ibrahim ti Siti Hajar ku Allah dikersakeun kagungan putra pameget halimin tur anu halim ai halim soleh bager sabar tawakal pinter singer daekan halim nalika Yuswa ngadampal saur sapari ulama mufasir 8 tahun saur sapari mah 13-12 tahun palamma balago ma'ahu sa'ya dina nalika Ismail ngadampal Yuswa tiasa lulumpatan 8 datana 13 tahun tah keur mejeuna kembang buruan jaba murang kalingan ukur hiji-hijina repeting nah repeting teh tanggal 8 Rayagung nah kulem tibra lungsur wahyu ti Allah keur urang mah impian bendan eta teh nya nah ditagih ku Allah teh Ibrahim pencit anak maneh Ismail teh koe dia teh hudang putra na digugah kejang ya bapak teh ngimpi penting duka kangrem itu dukanya duka ya bunaya inni arofil manami ujang bapak teh ngimpi eta ti peuting keur ti basare ani adbahuka bapak kudu mencit maneh kumaha tajang kira-kirana da gulamin halimin teh aduh soleh teh ulah gurunggu sucana amak kedah diemutan heula inggis bisi eta impian teh ku tibra sare kangrem dah ke ulah waka gurunggu su bahasa gurunggu su teh eta tanggal 8 disebatna teh tarwiyah dinten tadinya nu para bapak mah saum sapali henteu sapali teh nya
dinten tarwiyah. Ke cenah antosan deui manawi engke wengi kulem jadimina. Rep wengi ka tanggal 8 Rayagung. Kitu deui bae jang uyang teh kudu dipencit. Piwarangan sah atuh Bapak eta teh? Piwarangan Allah, Pangeran Mama jeung Pangeran Ujang. Tah Mama ari parantos kitu mah yakin eta teh ti Allah. Tah aya yakin cek bahasa Arabna arofatun. Mawe disebut dinten Arfah. Tuh, beryakin nya tanggal Arfah. Tah gitu. Nah. Saur putrana cek ramana teh jang cing pangdur madataro cing kumaha pendapat Ujang. Saur putrana ya abatib amatu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mama ari parantos kantenan kitu mah mangga teh teuing abdi bade dipencit disiksik diweling-weling dicacak diwalang-walang. Insyaallahu minas sabirin abdi mugi kalebet jami anu sabar. Mun budak urang mah ngadat murnya teteh. Tah para bapak wadi sadayana kaparantos sapagodos ramana sareng putrana mun baca urang parantos islah sasauran kanu janten garwana ka Siti Hajar Bu. Ibakan Ismail sing bersih, acukan sing rapih, rambutna beresan, minyakan sing singit sing melding rek dicana ka mana cenah eta teh apa? Tuh rek jalan-jalan ka ditu ka gunung kitu tah. Jalan-jalan ka ditu ka gunung. Bakar rapi. Jang yuk urang jalan-jalan. Ramana nyana heula peso cekin malah jeung tamang. Darek mencit percediaan. Palamma aslama watal. Palamma aslama saparantos putra jeung Rama sapagodos nu bade dipencit nyangakeun nu bade mencit parantos siap. Tah para wargi sadayana. Setan galidur sadayana. Wah, hayang ngagagalkeun perintah Allah nu disangakeun ka Ibrahim. Kuyur kumaha carana ngagodana. Serepet sarombongan setan datang ka Nabi Ibrahim. Ibrahim eta rek luas maneh mencit anak nungan sahiji-hijina. Keun bae da diparang ku pangeran bosingila. Da ieu mah piwarangan Allah. Da anak teh titipan ti Allah. Tak eta setan ngagoda teh para wargi sadaya disentak ku Nabi Ibrahim. Malah dihajar di baledong. Halik sia ulah ngaganggu aing. Itu mencek bahasa urang mah. Nah, numawi dina ibadah haji aya acara jumarot. Tuh. Eta teh ngajumarot anu syariat mah batu padahal kekata mah eta teh ngabaleg setan. Sanajan batu nalitik tapi nganggo niat anu kuat nganggo tanaga anu gede teu meunang mawa urang batu 3 lunggung ngalah mati teu meunang diganti ku nanaon kedah batu anu asli kenging ngulung ti Muzdalifah da lain sabatu-batuna itu tuh lain sabatu-batuna da Raja Abrohah nu rek ngahancurkeun Ka'bah di palegawan tuutaran Abu Abiyage ente badu badag ngan sagede kitu tah tarmihim bi hijarati min sijiling paja'alahum malah geuning paji geuning ngototo ai baheula maka tahun 82 Mama Pakih sareng ajengan Makmun Bojong ari maparin manasik teh kade cenah jeung ngabaledog jumroh teh kudu make tanaga jeung emutan baca doana siapkeun kuda-kudana bismillahi Allahu akbar rajman lisyayatin waridon lirahman kitu tah kapungkur mah jumroh teh aya mah diawurkeun sakaligus kitu teh dikolektifkeun aduh masyaallah lumpat iblis teh ka ditu tu ka Siti Hajar eta anjeun emuk cabok wae tu Ismail rek dipencit ku Ibrahim teu karunya kitu maneh teh Hajar
muanya cenah aya bapak muncit anak meureun aya nu nitah dititah ku pangeran Ibrahim keun bae ai di ku pangeran mah gitu tah dibaledog deui eta iblis teh ku Siti Hajar mawi aya jumratul aqobah jumratul wusta jumratul lumpat ka Ismail tempo dina cangkeng bapak maneh teh peso jeung tamang anjeun rek dipeunjit loh moal sagalak-galakna ge dibaledog deui ku Ismail keun bae da dipiwarang ku Gusti Allah numawi aya 3 jumarat jumratul ula jumratul wusta jumratul aqobah tah eta teh para wargi sadayana Kangjeng Nabi Ibrahim sasauran kitu teh di hiji tempat nu ayeuna ngaranna Arfah. Itu eta teh tanggal 8 Rayagung. Keur jemaah haji mah puncak ibadah haji al hajju Arafatun, puncak ibadah haji adalah wukuf di Arfah. Nawai punten 7 kali umroh ari teu acan wukuf di Arfah mah ulah wakah yang disebut bapak haji. Wala yusamma hajjan ai aya nu nyebat mamang teteh alhamdulillah ngan ulah dia teteh na teu acan diistrenan yo para wargi sadaya palamma aslama wa tallahu nalika putrana Ismail sareng ramana Ibrahim parantos sapagodos rek nyumponan piwarangan Allah putrana sasawuran heula mama abdi rek dipeunjit ringkus heula abdi teu barogod panangan sareng sampean kade raksukan abdi bisi kecelakaan getih engke katinggal ku emak jadi kagagas rarai abdi tutupan heula yaitu bisi mama teu sadar ningali rarai abdi nah itu para wargi sadayana pala watalahu lil jabin nah malah mama asa heula cenah eta bedog teh sing sieun suka dicobaan kana batu ngageblas tah teh para wargi sadayana pelajaran kanggo urang di mara urang bade kurban teh kitu nu sangkung sae mah pek sami domba teh dimandian heula sing bersih sisiran heula rambut teh menyakan heula pun bapa mah di kongkorongan heula kembangan baheula mah diusapan diadanan cepet ai urang wah sapu teh gerebugan ulah itu malah dina penataran penyembelihan kahade cenah peso nu rek dipake mencit ulah katempo ku sapi nu rek dipeunci tunda heula dina sarangkana nawa dina ngaringkus ulah dibebeutkeun mun biasa mah ditanggeuy gitu ajengannya kitu tah gitu tah malah ngalah tengahkeun ka luhur urang tengahkeun ka amtet kahade tah palamma aslama wa tallahu lil jabin dina nalika Ibrahim parantos ngaringkus putrana ngadedetkeun lil jabin kana palipisan Ismail da Allah malain rek mitah mencit tapi rek uji coba kana keimanan Nabi Ibrahim atuh harita keneh Allah Subhanahu wa taala sasauran wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya tuh disaur ku Allah Ibrahim bener impian maneh teh ti kami inna kadzalika najil muhsinin tahnya kitu pisan kami Allah miwarang ka anjeun lain miwarang nanda saputra tapi rek uji coba kana keimanan anjeun tuh para wargi sadayana malaikat langit malaikat bumi kujud sadayana ear tapi sanes cara bobotoh versi earna teh sanes tapi kunaon takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kumuruhna sonten malaikat dugi kana cepil dua Nabi Ibrahim hadita keneh Nabi Ibrahim maca tahlil la ilaha illallah wallahu akbar Ismail anu keur nyangkere maos tahmid Allahu akbar
walillahil hamd. Nah, di abdi takbir tercok seueur keneh nu salah di abdi wa ilat ilham. Yo. Malah komo eta takbir pas mentas jam 11 ajengan gitu. Aduh. Allahu akbar bari kitu. Ulah pahlawan disadayana da kalimah takbir teh babacaan anu istimewa. Pupujeun ulah rek manjangkeun na lapad akbar. Allahu akbar, Allah maha agung. Tapi lamun maca na lepat Allahu akbar, Allah bedu gede naudzubillahi min. Nyemawi kahade kalimahna makhorijul hurufna tajwidna panjang ponokna jeung sapuratina. Nah, da eta teh takbirna malaikat, tahlilna Nabi Ibrahim, tahmidna na Ismail. Atuh maha suci Allah parantos katemong sifat disiplin Nabi Ibrahim alaihissalam enggal Allah miwarang malaikat Jibril cokot tumbak nu gede tiba di surga nu kungsi dipake kurban ku Habil bawa ka dieu gantikeun ka Ibrahim. Pahlawan misadayana inna hada lahuwal balaul mubin. Tah ari ieu kajadian mencitna Ibrahim ka Ismail piwarangan Allah balaul mubin, ujian anu luar biasa. Saha pijelma ngeunana anu bapa luas mencit anak ai lain Ibrahim. Nu mawi harita keneh wa padainahu bidzibhin azimin, Allah miwarang malaikat Jibril digantian. Wa padainahu ditebus kami Allah nebus hu ka Ismail nyanak domba anu gede kibsan azimin minal jannati wa huwa alladzi qarabahu Habil anu kapungkurna dianggo kurban ku Habil. Jadi anu dipencit teh sanes Ismail da digentosan ku Gusti Allah. Tah para warisadayana nyumawi di mana urang bade acara kurban takbir heula tahlil heula komo nu bade kurban mamun kawasa mah kedah ningali morotna getih teh. Mari saur sapali keterangan tiap-tiap ketlak getih kurban mangmentakeun pangampura keur jalma anu kurban. Masyaallah hiji sapi sabaraha ketlak eta getih. Teu gurung gusuh darti da ibadahnya para wicara. Kitu eta teh para wisadayana. Jadi wae ayana takbir Idul Adha mah kitu lalakonan teh. Saur Rasulullah zayyinul idaini bit takbiri wat tahlili wat tahmid. Sok ramekeun hiasi papaesan dua malam lebaran Idul Adha tah takbirna kitu. Idul Fitri tah ari Idul Fitri mah para wargi sadayana perang Badar teh kapan dina sasi Saum, perang Bitotama begalan pati keur nentukeun saha nu rek jaya kafir atawa muslimin, Muhammad atawa konco-koncona. Perang rongkah di Badar. Pangna disebat Badar, gunungna kagungan Aki Badar. Itu para wadi sadayana. Parantos rohaka ari tentara mukafirin, musyrikin nusa kitu saya gedna budakna senjatana cacan aya ruda dia mah acan tumbak panah jamparing tameng baju besi ari tentara muslimin nu dipimpin ku Muhammad aduh ngan ukur lumayan tapi semangat juang sabab nangtukeun eleh jeung menang di dinya. Jadi Kangjeng Rasul nuju papukat perang teh naik ka hiji gunung ngadoa kalau istighosah baca urang dumuheus ka Maha Suci mun basa urang mah Gusti lamun tentara nu dipimpin ku abdi eleh tan wane jalma bakal kupur sadayana. Mugi ieu perang abdi jeung para sahabat dipapasin kakuatan ku Allah nyuhunkeun pitulung nyuhunkeun pembantuan. Tah istighosah teh nyuhunkeun tulung Allah miwarang malaikat ngabantu ka tentara Muhammad atuh tentara kafirin hancur lebur. Itu, nah bakatku atau surak ni wae.
eta teh dina sasi Ramadan tanggal 17 para wargi sadayana. Takbir eta mah atoh pedah meunang perang, urang takbir atoh tamat saum Ramadan. Oh, Jumawi kanggo takbir Idul Fitri mamun keamanan di zaman kenging pawe teh kitu para wargi sadayana. Jadi surat teh henteu horeh versi-versi ban tapi Allahu Akbar deui wae. Yo, Jumawi aya 2, takbir Idul Adha, takbir Idul Fitri. Di ari malah cenah Idul Adha lebaran haji keuh, cenah haji unggul takbirna teh tah. Gitu tah. Sok aya kitu para wargi sadaya. Padahal lebaran muslimin muslimat saalam dunya. Kitu eta teh para wargi sadayana. Dalamun urang kitu tah. Panon lahir ningali kececetna sapi, tapi panon batin ningali kejadian Nabi Ibrahim moal teu kaluar si cocah. Tah, itu para wargi sadayana. Masyaallah rabbul alamin. Hah? Itu teh palawan sok bari ngalaleueun Pak mangga ieu teh alhamdulillah dengan pangaosan di dieu teh seueur samina sareng di abdi aya opieun ngan di abdi mah sok saeutik opieunna teh kitu teh. Dan di Padayat aya opieun teh eta. Ieu teh Padayat teh sesepuh masjid kagungan Haji Soma. Abdi mah di Al Hidayah. Nah kitu. Nuju Jumeneng ajengan makmur, nuju Cepeng MUI-na ku ajengan Anwar Sanusi, pondok pesantren Al Misbah. Lamun dina pangaosan hoyong reyek, sok diusahakeun kudu aya opieun we. Insyaallah ulah aya opieun. Tapi ulah lihat teh kopi rek ngaos ngan aya opieun gitu. Insyaallah. Itu paling Nawawi. Ya persamaan sareng di abdi kitu abdi. Ngan aya di abdi mah gitu tah. Berjamaah malam Sabtu di abdi teh den Sabtu jemaah teh tara seueur di abdi mah. Isi pamegat di sakantenan wengi berjamaah maghrib, salat sunat ba'da maghrib 2 rakaat, salat sunat awabin 6 rakaat. Beres teras wiridan, tamat wiridan, teras sok berjamaah ngaos surah Al-Waqiah. Tata ngaos Al-Waqiah istirahat ngopi heula gitu. Eta teh kitu para wargi sadayana urang kedah ngabiasakeun ngaos surah Al-Waqiah. Ayatna seueur namung paronok mung 88 ayat. Mun diaos berjamaah teh mung 6 menit. Benten sareng surah Yasin 88 ayat tapi 12 menit. Padilahna mangqara'a suratal waqiati lam tusibu paqotun abada. Sing sahabai jalmi anu rajin ngaos surah Al-Waqiah dijamin ku Allah moal kokoro saumur hirup. Sok ulah kadukun hayang beunghar teh ulah. Al-Waqiah. Kira ya. Aya sahabat tidak mangwales zaman Sayyidina Abu Bakar. Ku Kangjeng Rasul dipiwarang dilayad Abu Bakar sang Sayyidina ngaleut bade ngalayad. Dugi ka bumina nu teu damang nuju kulem kunaon anjeun teh geuningan ngaler wae. Ieu teh kuring teh keur dipikanya ku Allah. Padahal nuju teu damang wales. Tapi ngawalerna teh kitu. Alhamdulillah cenah kuring teh nuju dipika memut ku Allah. Ai urang menuju diuji ku Allah, wah bari disebatan penyakit. Atuh yuk urang ka dokter, urang di moal, da dokter masuk mere nyeri jeung mere penyakit. Gitu tah. Kumaha atuh anak anjeun barang daharna keun bae. Da ku kuring geus diwasiatan ka hade maraneh sing baca surah Al-Waqiah dijamin moal kokoro saumur hidup. Itu cenah ajengan mangqara'a suratal waqiati lam tusibu paqotun abada. Sajalma anu ngabiasakeun komo saban dinten saban wengi mah minimal dengan sakitu 6 meniteun. Komo lamun diaosna sateu acan salat subuh berora ngaos Al-Waqiah subuh nage kaberangan. Lam tusibu paqotun abada
moal kokoro saumur hidup. Eta mah jaminan, jaminan. Itu panginten para wargi sadayana. Malah abdi teh ajengan nyanak eta padayat nyanak Asmaul Husna. Nyanak Asmaul Husna. Mangga itu ka dieu bae pajeng ge sanes waktos. Eta teh nuju ngaos ka Manonjaya tahun 7 genep. Aing ngaos di Manojawa panu hadirna teh para ajengan bungkul kitu teh nya. Tapi satina pangaosan teh sok ngadawamkeun ngaos Asmaul Husna. Nah, sabab Allah parantos dadawuh walillahil asmaul husna fad'uhu. Kami Allah kagungan jenengan anu sae, pek maraneh barang penta ka kami. Kumaca asmaul husna. Itu malah dina dawuh Rasul mah Allah kagungan 88 jenengan, 88 teh 100 kurang hiji. Man aksoha dakhalal jannah. Sahaja manu rajin ngamalkeun jeung ngapalkeun jeung ngamalkeun Asmaul Husna dijamin lebet ka surga. Kitu. Saurna mamakudang oge baheula nu diamalkeun teh Asmaul Husna. Kitu nu mah diteraskeun ku Mama Ajengan Hoer Apani di tahun 87 nepi ka pupus teh teulireun Asmaul Husna. Alhamdulillah pangaosan-pangaosan nu sanes parantos ngabiasakeun Asmaul Husna. Lagam nambah kumaha we daerahna masing-masing. Nu penting mah panjang ponokna ulah ka kantun. Kitu para wargi sadayana punten nu kasuhun ajengan da abdi mah teu kieu biasa. Kita perus padayat abdi mah nyangakeun muga-muga aya manfaat kanggo urang sadaya. Malah para wargi sadayana punten mangpun ka dieu. Lamun kaleresan dinten Jumat urang biasa salat duha teh mung 4 cing atuh poe Jumaah masing 12 rakaat. Cung anu ngacung salat duha tos 12 rakaat. Kahanap ngacungna teh kahanap. Allahu Akbar. Eta teh dina ianah ajengannya. Tamihan deui. Sahaja mah anu salat sunat ba'da Jumaah genep rakaat. Eta genep rakaat ba'da Jumaah cenah. Urang mah da sok asup pang paneurina balik pangheulana masyaallah. Itu para wargi sadayana. Kumaha da capek. Abi sok dibagi-bagi. Enjing-enjing jam 7 2 teh 4 rakaat. Ke ka masjid tambahan. Jadi gua jadi 12 rakaatnya. Eta teh nguningakeun ya punten, nguningakeun. Jadi sakalieun mah saumur hirup cing nyobaan salat duha 12 rakaat keur salse mah panginten dinten Jumaah. Itu ngan aya dinten Jumaah teh gede setan loba. Da pangraos-raosna nunutan keur khutbah. Geura mangga aduh eta di Bandungan ajengan ti alhamdulillah naik para bawa catakan leng apa-apa amin amin masyaallah. Para bapak wargi sadayana punten nu kasuhun panginten sakitu nu tiasa kasangakeun muga-muga urang sadayana sakali deui panjang yuswa sehat salira demi bari juda rezeki baya ajarin matur langkung saur anggap dulur bae carek anggap saderek bobok sapanon sareng sapakana punten nu kasuhun wa binudurikum li ghairi madzukir wala taqis ala ladhi min usir wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.